ngaku nama umat Nabi tapi sholat dilali-lali. Komo lamun usum tandur sholat sok diundur-undur. Mun diajak pangaosan alasannya risampean. Tejiga kana hiburan jauh ge kukurusukan. Cenah ibu ngaku cinta tapi naha eueuh ka era. Mun ulin make calana nu salakina. Gadis oge lolobana lempang di jalan jeung molna. Bari nempokeun ping-pingna make kolor nu akina. Lamun ngaku umat Rasul kade ulah ukur wadul. Ibadahna ulah kedul kalakuan tong baragajul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam sing asup surga. Amin. Tengah jawab salam sing asup angin. Kali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala ayatil ukhra qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Al hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah nu Maha ngatur nu kalayan aturanana. Alhamdulillah dina mangsa anu ngemprai ku caangna cahaya winaya model ayeuna, dina wanci anu sugih balebat pangarti model kiwari, tur dina waktu anu pinuh ku ginulur karahayuan bari dibarengan tiis ceuli panon urang parantos tiasa ngaleut-ngaleut ngengkeuy ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang jauh-jauh di jugjug anggang-anggang diteang nyumpingan ka ieu tempat. Pamugia mudah-mudahan riung mungkulungna urang dina ieu waktu, bongkok ngaronyokna urang dina ieu makom, sarta hempak perbayaksana urang dina ieu saah sing kenging kana kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sinareng rahmat mugia tong pegat-pegat telimpah curahkeun ka pemimpin umat sejagat anu ngagaduhan syafaat anu rangeteng ku mukjizat anu jadi teladan umat. Nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana jabatanana leuwih luhur tibatan lurah, leuwih terhormat tibatan camat, leuwih tinggi tibatan bupati, leuwih masyhur tibatan gubernur, bahkan leuwih keren tibatan presiden. Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailap ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiatna, malah mandar dugdugi ka urang sadayana anu niru sinareng nyonto kana sakumaha jajak langkah mantena. Mudah-mudahan sing kacepretan syafaat min yaumil jasa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
kusim kuring dimulyakeun guru-guru urang sadayana khususna nu di Pasantren Al Ihsan oge nu kusim kuring dimulyakeun Bapak Dadan sakeluarga kamugia sing dipanjangkeun yuswana sing ditambih sehatna tambih barokahna tambih rezekina tambih istrina Amin. Bu, silakan para santri lanjut sing kuring nusami dipika hormat hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang tiasa hayung mungpulung bongkok ngaronyok sinareng patepang wajah dina raraga syukuran muludan. Dina kesempatan ayeuna simkuring moal teuing tiasa panjang lebar da ari ngaji mah rek panjang rek pondok nu penting balik mawa amal. Simkuring mah butuh amplop. Simkuring teu butuh amplop tapi butuh doa. Mari kitu mudah-mudahan saparantosna ieu acara naon pamaksadan urang sadayana sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wal hadirat nu kusim-kuring dipika hormat. Mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad teh mangrupakeun kewajiban urang. Naon sababna? Sabab Kangjeng Nabi parantos ngadawuh dina hadisna la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Teu kaasup jalma teu boga iman anu sampurna lamun kacintaanana ngelehkeun ka Kangjeng Nabi. Urang cinta ka kolot, urang cinta ka anak, urang cinta ka sakabeh manusia, tapi eta cinta teh ulah ngelehkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bukti urang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad teh rupi-rupi pisan. Mung urang di dieu parantos tadi sholawatan, berjanjian, ngaos Quran eta teh mangrupakeun cinta ka Kangjeng Nabi. Terutama dina palebah sholawat, naon margina margi Allah marentahkeun salat mah Allah teu ngalakonan salat. Allah marentahkeun zakat, Allah teu zakat. Allah marentahkeun puasa tapi Allah teu puasa. Tapi begitu Allah marentahkeun sholawat ka Kangjeng Nabi maka Allah ge maca sholawat. Sakumaha dina Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Cuma bedana Allah mah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad teh mangrupakeun rahmat. Oge malaikat maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad teh mangrupakeun istighfar. Tak urang mah salaku umatna maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad teh mangrupakeun doa. Lain berarti Kangjeng Nabi kudu didoakeun, teu didoakeun ge paribasana teu butuheun Kangjeng Nabi mah. Ta eta sholawat teh amalna engke bakal balik deui ka diri urang masing-masing. Ta eta salah sahiji naon dahsyatna kekuatan sholawat. Sabab urang teh bukti cinta ka Kangjeng Nabi. Sok sanajan urang can pernah pendak teu kenal secara fisik tapi orang kenal melalui tarikh-tarikh sejarah-sejarah baik dina kitab-kitab maupun selesainya dina kitab Al-Barjanji anu tadi dibaca eta teh mangrupakeun kisah-kisah ka Kangjeng Nabi Muhammad. Matakna kitu sing saha bae jalma khususna ti umat akhir zaman anu mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad maka eta teh pahalana luar biasa. Naon sababna? Sabab sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mah wajar jeung pantes lamun iman ka Kangjeng Nabi teh. Naon sababna? Sabab langsung papendak ngariung mengpulung sadidin jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun urang teu apa rupana kumahayeuna tapi urang boga rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Ta eta teh mangrupakeun kaistimewaan umat akhir zaman. Anu mana jalma anu mika cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad seueur maca sholawat insyaallah engke di hari kiamat bakal menang syafaat. Malahan Nabi nu sanes oge sirik ka Kangjeng Nabi Muhammad jeung ka umat Nabi Muhammad. Naon margina? Sabab Nabi Muhammad mah mangrupakeun sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, sayyidul makhluqat. Nabi Muhammad teh salah sahiji nabi dina jumlah nabi 125.000. Disaring deui jadi rasul nu jumlahna 313. Nu 313 disaring deui wajib dikanyahokeun 25. Nu 25 disaring deui jadi 5 nu disebat Nabi Ulul Azmi.
Ari nabi ulul azmi teh nyatana nabi anu ngagaduhan tingkat kesabaran anu tinggi. Tapi orang buktikeun nu 5 eta teh nu tingkat kesabaran anu paling tinggi ukur Nabi Muhammad. Nabi Nuh sabar tapi teu kuat-kuat ting mah ngadoa diajab kaumna oge. Nabi Ibrahim sami, Nabi Musa sami, Nabi Isa sami, ukur Nabi Muhammad rek dibaledogan, rek dicaci maki, rek dibaledog putai onta, Nabi Muhammad mah teu mika ngewa ka musuhna, tapi malah mika cinta. Tah kulantaran kitu maka Kangjeng Nabi disebut Sayyidul Makhluqat, gustina pirang-pirang makhluk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saparantosna kitu dina ieu acara Maulid Nabi, Nabi Muhammad teh diutus ka muka bumi ieu teh pikeun nyampurnakeun akhlak anu mulia. Sakumaha dawuhanana innamal bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Akhlak kabagi tilu, akhlak ka Allah, akhlak ka manusia, akhlak ka lingkungan. Akhlak ka Allah benerkeun akidah, benerkeun ibadah. Akhlak ka manusia minimal urang teh kudu kakolot heula. Naon sababna ulah ka batur alus ka kolot goreng. Sabab percuma ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Tah, saparentosna kitu termasuk kolot urang teh guru. Makana guru teh kabagi tilu. Aya guru secara biologis, nyatana indung bapa urang anu ngalahirkeun urang ka alam dunya. Aya guru secara rohani, agamis, nyatana guru ngaji, guru sakola sami bae teh aya bedana. Oge nu aya deui nu disebut ieu kolot urang teh mitoha anu ngawinkeun urang. Ta eta tiluanana darajatna sami, urang kudu dipika hormat. Oge akhlak ka lingkungan nyaeta mah tos terang sadayana, tinggal ngajalankeun anu hesena mah urang sami-sami belajar akhlak ka lingkungan non margina. Sabab ayeuna khususna negara urang seueur bencana terutama di tahun 2020. Dikawit simkuring ngetang tela awal Januari terus banjir di Jakarta. Ayeuna usum hujan longsor jeung sajabana aya di mana-mana. Mudah-mudahan ku aya acarana ieu khususna urang, keluarga urang, guru-guru urang, kabeh bangsa Indonesia sing aya dina kasalamatan. Amin ya rabbal alamin. Saparantosna kitu yen akhlak anu mulya teh ukur aya di Kangjeng Nabi. Makana akhlak Nabi mah akhlakna Al-Qur'an. Sabab Nabi kadieu teh ngagaduhan akhlak anu mulya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tah ngarah urang terang kumaha akhlak Nabi anu sae, makana penting urang teh ngaos sejarah. Nyaeta mah rupi-rupi bade nu kontemporerna model buku atau napi kitab-kitab dan naon. Malahan aya dina nadom-nadom baheula Gusti urang sararea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana tamana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12na April bulan Masehina tanggal ke-20na hari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna. Eta salsawiosna anu parantos urang teh secara tidak langsung tos ngaji sejarah. Tah cara ngabuktikeun kacintaan urang ka Allah ge urang teh kudu melalui Kangjeng Nabi. Makana aya disebut tawasul. Tawasul teh da urang mah ngarumasakeun jelema loba dosa, moal mungkin ujug-ujug urang bisa hayang nepi diri kalayan suci ka Allah. Makana urang mah butuh tawasul perantara salah sajina urang teh kudu tawasul ka Kangjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata ke non bejakeun ku anjeun Muhammad, lamun mah urang sadayana hayang mika cinta ka Allah, maka kudu mika cinta ka Kangjeng Nabi. Sedangkan zaman ayeuna komo aya nu keur update dina sosial media, salah sajina presiden Prancis anu mana nyieun karikatur
rupa gambar Kangjeng Nabi Muhammad anu ayeuna nuju dikecam khususna umat Islam di seluruh dunia. Mudah-mudahan nya kurang doakeun wae da lamun hayang nyontok akhlak Rasul mah ulah didoakeun goreng sabab lamun urang ngadoakeun goreng teh samemeh ka batur bakal ka urang heula nya eta mah urang sanggakeun we ka Allah. Mudah-mudahan umat Islam teu berbuat anarkis jeung sajabana tetap dina koridor anu parantos disyariatkeun ku Allah jeung Rasulna. Tah cekap meureun sakieu anu kapihatur. Mudah-mudahan seueur manfaatna khususna kangge diri pribadi umumna kangge urang sadayana. Ngakuna mah umat Nabi tapi salat dilali-lali komo lamun usum tandur salat sok diundur-undur mun diajak pangaosan alasannya risampean tejiga kana hiburan jauh ge kukurusukan cenah ibu ngaku cinta tapi naha eueuh ka era mun ulin make calana nu salakina gadis oge lolobana lempang di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna make kolor nu akina lamun ngaku umat Rasul kade ulah ukur wadul ibadahna ulah kedul kalakuan tong baragajul. Asatacan ditutup mangga urang sekali deui ngaoskeun shalawat tibil qulub. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tasimu bihablillah al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ngapunten dina segala kelapatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.